kieu wae kasar teh. Biar ieu teh sebenarnya mah apa cokot ke cenah anu kamari. Ayeuna deh. Tapi nyaang ke aing teh boga meureun eta hiji-hiji na banda aing jangke. Ah cokot ah heuh kapalan daripada aing kesel di mah. Tah itu cenah aing anu andalan teh. Asa boga ini gitu aya. Mana? Aya jangan ngopi-ngopi aja mah. Dah. Aing bisa mangkat ya mah. Gabut lah aing. Aing geus ada duit, ngarokok ieu teh. Ya Allah, ieu lockdown lila keneh atuh anggeusna. Aing teu duit kieu mah, yang duit. Leusuh nanjak pintu ka dieu guys. Meni arah rateul di awak oge ini bareungit Nah, geus ting kuat arulin tidang di kebon we atuh sia teh. Meni kuat ka kituna atuh au. Aduh. Wih. Ieu naon teh kapol. Cenah cek batur bang ngeunah nu kitu cik aing ngasaan teh sih. Kumaha daharna ieu. Aing mabok di sorangan unu nolongan di beuleukeur sorangan teh ieu. Budak di marana nya ge, ini kuat ka kieu ieu. Aing peangan, sugan di saung heula berada. Mana talus itu amun kana tonggong teh lumayan itu ateulna teh naon tuh eueuh keneh ieu budak di dieu ge sarina sok narongkrong di kebun oge kuat areueuh kieu ieu aing leuseuh ranjak ti ditu ka dieu teh kan teh tanaga ureunan tarateul deui aing kudu teangan ka ditu sugan ka handap aing teh boga duit itu boga rokok aing ka ditu teh moal diakui mah yakin aing asli. Bodoh tadi belok mau kuaing di ruang gimana ge. Aing mangkat ya mah ka barudak duit boga meuli rokok lah tapi si Ubing ya. Meni beda kitu eta leumpangna euy si Ubing teh. Aing tuturkeun boga duit sih kana eta jelema teh. Tuturkeun ku aing. Ya si Ubing teh ya. Aya duit imah ya. Lumayan. Imang geus malat cek duit si ayu. Duit si Ubing imah ya. Geus malat cek. Emang heuh sarua jeung beungeut cek imah. Geus mah lumayan ka kantongan budak aing budak kamarana saya resiko jadi jelema gelo mah kieu nya menikot ka kituna atuh sia teh geuning teh jadi geulis anjing hui aing kumaha ieu teh aing coba lawan manehna aing kaset mah aing moal Ciu. Bonggo Ari mana keur naon? Jeung gelo sia ini kos jelema tadi kurus aing teh emang gelo meureun sia teh ka mana sia aing eknean barudak. aing eknean barudak Ada bareng di mana emang tadi mana ngali teh di pos santai. Siapa mana jiga jelema tadi arah? tadi arah Eta barudak teh di pos cenah we. Kenapa yuk? Najis ya. Neng, naon sia ka mana wae? hayu. Ari ka ditu mah. Hayu. Hayu. aing ngopi baturna rokok eueuh. Sorangan di barudak kamarana nya. Itu nih. Eneng itu saha? Mang please oke urang ka ditu. Ayo dah.
Kenal mang. Yang serangan wae mang. Keur ngopi gue ya baturna itu di marana tuh. Terus kebon. Kesalahan kebon. Ulin. Biasanya geus sok karep di kebon sih. Si Dila tah lelempangan wae kan. Si Neng. Jadi keur ngopi ieu rokokna. Namanya Neng. Ayo orang beli. Siapa kan duit? Aing beuh duit gope. Karena dia aing teh jajan. Aing teh boga. Baru udah kamarana. Teu nyaho. Aing kabarudak lumayan 20.000 jeung bayar rokok jeung kopi mah udah ya besi aya we di pos barudak aya kebenaran oge mah ya kena raon atuh di dieu biasana oge aduh aya si Neng jeung si Gira ieu mah mah kenaon atuh di dieu ngopi Mari mana rokokna cing? bener rokokna Bukan rokok, seteh karungnya. atuh boga duit boga duit aya si Mang bari jeung lecek oge duitna atuh kajeun teuing lecek Nang ulungnya. kajeun deh beulikeun atuh narokok lain siap yang baikeun pada rokokna Beli jajanan. ayan we Yang nginum duit tadi lecek mah era doang ka warungna ieu Kajeun moal. Ser, Peset naon? rokok teh. Aya. Rokok teh sabungkus. Di mana? Tah rokok nu bisa dikenyot naon we? Gedeng teh duitna. Duit teh mana deui teh? Gedeng teh nya heuh. Duit lagi Allah ning. Moal wakat teh gedeng. Belum ada kota jadinya mulai rokok teh kumaha sih? ayo aleuseun Sia Bing, Ka mana? Di warung beli rokok di teh leungit. Duit tangan heula. Ini rokok deh. Rokok naon? Rokok naon we nu ngeunah deh. Ieu duitna. Mau jeung kopina? Kopi na mah geus aya di tuh ge. Mahal Ya, kudu deh. Geus we rokok doang lah. Ayo. Ieu kan rokok nu ngeunah mah teh. Ayo. Tuh jeung naon atuh jajanan atuh. Engke we teh ya teman deh. Engke dewe rokok doang we. Cobaan naon deui deh ya Allah. Duit sakitu-kitu lagi meuni kudu leungit. Mana lecek duit eta teh. Segala murah. Aduh kumahanya aing. Lamun teu boga rokok ka barudak era eureun aing. Aing maksakeun ka jenting teu boga rokok ge. Ieu duit kumahanya euy. Karunya di si Ubing anya euy. Bodoh amat geus we ku aing beulikeun ku aing mah. Saya pas di marana tuh teh. Ulin meureun. Gedeng. Aing modal. Teu diinjis ya. Diinjis ya. Masih tila ka ditu nya. Balik ke diinjis. Aing modal kita cek apa deh. Nah itu baru dak mana? Itu tuh. Hei, eta si Indah. Naon? Ningali si eta teu. Sasi ngaranna teh Intan, si Pandi jeung si Ubing. Oh, si Pandi jeung si Ubing. Nyaho. Tadi ke warung heula. Oh, ke warung heula. Modal heula tadi teh. Geus ngedang naon modal? Kebon aing. Pasti kebon aing si Aciu. Ulin, si Aciu mi juga jema teh. Eta di aras teh eta tinggal di kieu. Aku langsung serikeun arek ngomong ka dieu. Ayo atuh lah. Hajin ieun amun. Eta mah siapa teh ngomong. Ke urang tingali batu, ke urang serikeun arek moal. Buru hayu. Hayu kana mah. Mainna keur modal teh nih. Udah, geus. Aing modal itu 14 bi aduh. Astaga. Geus modal meni asa dibere duit lu karung itu mana ya? Dah. Cukup saya sih. Bengker dah teh jelema. Ngaulang gitu kok galau sebenarnya.
Lihat kopi lihat kawin. Bing. Si Ubing. Gila. Sia keren naon di dieu. Duit aing leungit 20 aing leungit. Kesel. Sia muragna di mana yang muragna? Teuing teh nya. Iya dia. Atuh mesti teangan. Geus ku aing aing dia. Ayo kita Andi. Oga aing kelas. Ayo ah. Udah nungguan di pos. Yuk. Iya bang, mau katanya mah ya. Aduh, Mana jalan duitnya pas-pasan. aing mah lapar. nya haus 20.000 duit nanti pas-pasan. Ngelakuin ke aing. Ayo jajan sekarang haus. Benernya emang dia hujan kieu teh ngeunahnya. Maneh Maneh ngarokok naon itu jajanan. Cocok cicing orang mau. Dunia teh indah komo lamun aya ieu. Banget. Ngeunah. Banget sia hurung. Geus awe manangan goreng sampe atuh deh. Banget sia hurung nyolong hurung. Eta goreng sampe. Di kebun Mang Ajung. Jeung salarian jeung manangan goreng sampe. Sia bener. Nyolong di kebun Mang Ajung. Ngomong-ngomong aja si Acil ke mana? Tadi mah modal. Ya tadi mah ngomong dia ke apa sareng ada ka dieu teh ngomong helat modal cenah. Lila modal mah. Nyasar kade ka paciri teh nya. Kade sia di jalan. Lain mah kababayan. Atuh segera lamun manehna ka dinya, mun manehna ka dieu urang seserikeun arek mah. Itu. Lamun butai berarti mana ka paciri. Urang seserikeun. Oh. Enggak. Blok. Ya itu bro, mana? Cara ku naon sia? Atuh beusin aya nu mawar rokok sia mah. Oh, itu baru dak itu. Hujan enggak sih? Duh, kira gua aduh hujan banget anjir ini mah. Ini bau tai. Siapa cirit can obelin sia. Geus aing. Siap menikah ember. Langsung dulu aing. Anak satu sih modal Sedih lagi di kumaha. kebun si Aciu mah. Kan tadi beureun si Pandi. Itu gua duit langsung rokok. Mamawa duit lecek setekos nang mulung. Aing teh juga duit mah aing ge lemah aing teh juga duit pas lah. Tuh aing ningali si Ubing ya tadi di jalan. Ulang-ulang dengan duit sih nanti. 70.000 ya. Gimana itu ini? Ih nyaah aing mah jeung jajan. Urang jajan ayo. Jeung meuli cilok. Si gila. Naonna tuh make kedung ngomong lecek. Atuh make kanyauan meureun ke si Ubing. Aduh gila aing mah. Kunaon sia Pandi? Ulang-ulang gitu di sia. Bosna manehna gara nyongkot. Ayo sia ngaku Pandi. Ngaku Pandi. Asa aneh soalnya tekarak sia ngawarkeun rokok. Di mana? Heula duit. Di mana? Ini sia mere emang. Ini sia gugup ngomong aku naon sia. Manehna berarti Jelaskeun muragna di mana? Muragna. Sia beli rokok ka mana? Beli rokok ka mana? Awal hendak teh nih. Apa siap kakak juga aing sia tadi meureun tadi. Ka warung. Emang di mana itu? Buah-buah sia beureun ka panggihna sudah. ayo jujur sia Pandi. Enggak aing jujur, Bing duit sia ku aing. Lain tadi aing Aing keur teu duit atuh. Era. Jujur atuh kudu pikeun deui ka jelemana. Teman. Cara aing boga duit meunang we rokok. Pan aing itu gak duit, aing teh di imah teh aya ngarokok Itu. teh ya nih. Bener aing boga. Modal wae. Saleh bau gitu. Kurang dia. Kurangnya aing geus dapat duit sia. Aing depan juga duit. Era tuh sia Pandi. Kok aing ayo. Aing mah yang jajan. Dan aing teh bener we teh duit sia. Dak, aing baik tilanya. Heuh. Bing, baik tilanya. Eraun eta teh geus manggi duit si eta. Manggi duit si Ubi. Waduh sia. Eraun. Gampangnya Bing, dak kabehan. Udah.
Neng atuh daguan. Pan ke dieu heula sia. Ari sia tadi duit aing teh beurikeun naon kada? Kana rokok ku aing. Atuh teu kudu ge eta. Tuh budak keur naon itu ka paraseak itu. Oh kitu, udah ku anjing sarua beulikeun kana rokok sama. Lu ampura. Aing oge ajang barudak Itu ka paraseak itu. Siapa keur kumakrah dari teh. Balik naon kada teh? Mana rokok? Jelema teu jelas. Enggak, saya nama kieu sering ngampura ada kumaha deui atuh. Ini balik. Teu jelas.